Cimot. Nuju naon ieu teh? Nuju nyanyi. Oh, nuju nyanyi. Hayang jadi artis. Halus atuh sareng rerencangan di bumi. Hai, urang nyanyi yuk. Hayu urang nyanyi sasarengan. Ayo. Hayu kumaha? Tiasa ngajarkeun teteh teu? Kieu. Kumaha? T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Ku ingin seperti Yesus. T-A-A-T taat. Oh, gitu laguna. Oh, aduh taat teh asa ngemutan teteh kana hiji carita Cimot. Asik. Cerita naon? Carita ieu teh carita orok anu diasupkeun kana karanjang tuluy dipalitkeun. Oh, Kumaha? dipalitkeun. Muhun dipalitkeun. Atuh aya buaya teh. Kunclung teh nya. Kumaha. Ieu caritana kieu nya barudak. Caritana kieu Cimot. Jadi ieu teh carita saatos caritana Yusuf. Cimot masih kena emot kana caritana Yusuf? Yusuf nu mana nya? Emut sih, tapi sakedik. Sakedik. Oh, dibaca deui nya caritana Yusuf. Ya. Ieu teh caritana saatos kajadian Yusuf. Jadi bangsa Israel ayeuna tinggalna di tanah Mesir. Itu Cimot. Saatos kajadian eta teh bangsa Israel beuki lila beuki ngareaan. Seueur gitu. Seueur pisan. Tah eta teh nyieun bangsa Mesir palaur ka bangsa Israel. Kumargi seueur pisan. Maranehna sieun kaelehkeun gitu. Janten hiji raja anu disebatna Firaun ngajadikeun bangsa Israel teh budak-budak bulian. Aduh, Muhun, maranehna dititah gawe, diisup-isup nepi ka peuting Cimot. Kita jangan mantul. Eta ge maneh hese. Janten kitu, maranehna ngareaan tapi dititah gawe tapi beuki ngareaan deui. Maranehna seueur bangsa Israel teh. Kulantaran itu raja eta raja Firaun marentahkeun supados orok-orok lalaki anu bangsa Israel dikunclungkeun ka walungannya. Nah gitu. Leres janten aya hiji rancangan Gusti anu endah kangge bangsa Israel. Cimot apa? Kinten-kinten kumahanya rancangan Gusti? Rancangan Gusti mah pokoknya Sae endahnya, endah luar biasa biasa. Tah rancangan Gusti teh. Dina hiji mangsa aya hiji urang Israel anu ngaranna Yohebed. Manehna boga ngagaduhan dua budak. Anu pertama ngaranna teh Harun. Anu kedua ngaranna namina Miriam. Harun jeung Miriam jeung ngajulukeun deui hiji orok lalaki. Atuh, kumaha tadi? Piceun di Eta janten Yohebed teh bingung pisan. Tapi ku Gusti dipasihan akal. Yohebed nyimpen eta orok kana karanjang anu tos di naonnya diolesan ku anu ngaranna ter. Supados eta karanjang teh teu niis. Satos eta karanjang teu bocor gitu. leres. Leres. Eta satos eta karanjang eta teh dipalitkeun di walungannya eta. Siga kakapalan gitu. Siga kakapalan. Oh, cuma osok main kakapalan? Osok. Tapi ayeuna mah nyalira wae amangna. Oh, nyalira. Buka di mana? Oh. Engke ku teteh di baturannya. Nuhun. Urang sasarengannya. Ih, janjinya teh. Siap lah. Nah, orang lanjutkeun nya caritana nya barudak. Nah, saatos eta orok eta teh ditunda dipalitkeun tapi ambuna Yohebed marentahkeun lanceukna nyaeta Miriam ngajagaan karanjang eta. Janten aya nu ngajagaan eta karanjang teh. Teu kungsi lila putri raja teh datang ka
walungan eta bade mandi. Pas katempo ngarat manehna teh reuas. Tah dayang-dayang teh nyokot eta karanjang, pas dibuka saha cik orok eta. Kapendak ku putri. Kapendak ku putri raja kinten-kinten apal teu eta teh orang Israel. Moal apalun atuh kan didinya teu aya seratan. Teu aya seratannya. Tapi upami orang emut kana carita saat teu acana eta raja teh marentahkeun orok-orok lalaki supados dipaehan janten putri raja teh apal eta teh pasti orokna orang Israel. Terus kumaha atuh? Terus ieu rancangan Gusti nu endah. Eta budak dipudung ku putri raja. Manehna digedekeun di karaton Mesir. Tapi Maryam teh anu ngajaga karanjang ningali kejadian eta. Pas manehna pangneangankeun anu biasa ngasuh eta orok sacik Mamahna leres pisan janten rancangan Gusti teh endah pisannya ka Musa. Tah eta urang teh bade percatan oge rancangan Gusti luar biasa endah kanggo urang, kanggo bangsa Israel oge. Itu cuma caritana. Oh, jadi bani kitu mah si orok teh malahan disalametkeun teh ku keluarga kerajaan anu miwarang maehan orok-orok. Leres pisan. Wah, rancangan Gusti teh sae pisan ya teh. Leres cimot. Tah kitu caretana poe ieu. Tapi ieu teh urang di walungan kieu isi masuk asup angin. Ih, da abi mah aya ngojay, tapi ngantosana rencanganna teu aya wae. Oh, hayu atuh urang uih heula. Kakapalan atuh Hayu atuh ke kapalan. Kapalna di mana? di bumi. Hayu atuh urang. Urang pamitan heula Iya. ka rencangan. Hayu atuh. Hatur Dadah. nuhun. Abi bade nyana kakapalan heula nya. Hayu.